kuring jeung manehna waktu patuker carita mere janji jeung supaya nu pinuh ku kaendahan mikasih nu munggaran duaan ngumbar lamunan ngajak hirup babarengan anjakal nikmat durian sangka bisa pegang goreng miun di balebat antukut mata dibelah dengan teingat kuharian asik kuring terbikir terjangka gening langiten goreng peting panungtungan peting harita anu mawa kabagjan kasih dedekat tresna SMA paler kenana dilapisan rek janglarna nyari beri salamina panutan geningan kesangka oreng geus ieu jadina atur nuhun peting harita basa kuring jeung manehna waktu patuker carita mere janji jeung supaya hatur nuhun nu pinuh ku kaendahan mikasih nu munggaran duaan ngumbara lamunan ajak hirup babarengan anjakal nikmat durian tersangka bisa pegang atur nuhun horeng miun di balebat anu kurmat dibelah dan teingat kuharian asik kuring terbikir ternyangka gening leungiteun horeng peting panungtungan peting harita anu mawa kabagjan asih dedekat tresna SMA palekeunana dilapisan rek janglarna nyari beri salamina panutan geuning teu sangka oreng geus ieu jadina sangka bisa pegat goreng miun di balebat anu ukur mata dibelah dan teingat kuharian asik kuring terbikir ternyangka gening leungiteun horeng peting panungtungan lawon bodas sulam herang di wiru sisina mika welas mika hema anjakal dekat tarima buntiris parandai besi ngalahurang di korangan nunggelis teuing nyadiri tunggara abdi sorangan nyanggakeun sabrang salayan lebet kaca bemang hanteu nyanggakeun tapi lumayan
lebet ka sae mah teu saninten mah saninten buah saninten dicadak mah kaparapatan hapunten mah hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan sono kapetok waktos betah kapegat kumangsa aya mangsana datang aya mangsana mulang mulang jeung datang tangtos papasangan disim kuring sapara kanca asmati reng-rengan macet tugas di keluarga besar saya bola hajat rupina ti kawit dugi kareng sena sakitu nu kabeh hatur sanes kirang sono sanes kirang betah rupina waktos parantos teu nyekapan deui. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur panjang boleh kita berjumpa lagi. Saninten buah saninten di sana kaparapatan, hapunten abdi hapunten, bilih aya kalepatan. Sayur ketimun, buah kedongdong, permios kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.